Oke guys, aku lagi nyeting kamera nih. Ceritanya aku mau ngeprank Desi Cino. Karena waktu dia di prank Tea, dia teh marah edan-edanan guys. Hampir mau makan asbes rumahnya Bulura anjir. Pokoknya mah gini weh. Kan dia mah nggak tahu cara mainin laptop. Kemarin itu dia gagayaan pengen main game di laptop. Nah, sekarang saya mau bilang kalau laptopnya itu rusak gara-gara dia, biar dia tahu rasa, guys. Makanya itu segala tuh ah. Nanti aku mau minta tanggung jawab dia kalau dia udah ngeruksakin laptop. Oke, guys, lihat keseruannya. Oke, kamera rolling. Sip. Kamera, oh mantap. Tuh, kayaknya dia guys. Oke guys, prank dimulai guys. Yuk, siap. Bet. No. Aduh. Ning, Sebanyak. oh, sabarara ubah kieu anjing. Kemun atuh ieu teh beresan atuh anjing nih edan. Udah, mana? Si Kimat yang uur kadari apa ting? Oh, baru dah. Pabalatak dulu. Anjing nih kan kabau juri Anjir, edan. Tah gitu tuh beberes. Kita lah ieu kasih kalau nanti kan cetek. Ngamai. Tah gitu tuh beberes ai ka dieu teh. Euy sore we. Betul dah. Tinggal di kamar sih gak. Wadah karungguan nih yuk. Kamari main laptop mungkin gak jam sabaraha. Aku dong. Kurang sare. Dengan para aja. Terus sajam kacang. Anjing, edan. Tengah sarok guys. Balik kalau. Lain euy, mana parana teh? Kurang kan dia teh dibuka laptop teh. Pas muka ngurungkeun aya gurat-gurat gitu juga urut. Gurat bumi. Lain anjing serius ieu mah. Jiga urut ieu neo. Jiga urut ti beubeut anjing. Di bobot. Ti beubeut. Jiga urut ti beubeut ah cepaing teh euy. Si Cino main aku mah bieu urang pas udang. Salah tingali anjing. Mane main aku mah edan anjing. Mah waduk anjing ah. Sumpah tah tingali. Tingali tah. Kamu kana. Muka wae ge hese tuh mana mah. Tawur anjing. Teh hurung kumaha ieu? Teu hurung acan cah hurungkeun. Ka aya gurat. Huruf R, huruf F, huruf Jadi nge teh hurung-hurung tah. Huruf N ge laleungitan mani kumaha mah kayana cek urang teh. Di hurung-hurung acang ya. Oh. Iya nama tuh hurung banyak baterai gitu. Pikiran banyak baterai. Tuh udah anjing cek aing teh euy sina kumaha aing. Indah aing mah saukur main cacing eta hukul teh. Ngadaharan para manuk. Kumaha makena orang bingung teh kenapa bisa kieu ai maneh. Ini pang-pang nama Tapi imun ngedit masih bisa mah kayak. boro-boro anjing. Mau bisa ngedit deui. Aing geus sakit. Ini pada mah kain tina naon ieu beta. Mata urang no ka dieu lah weh cobang teh sakedeung. Urang keur ngojek penting we sakedeung ka dieu lah cobang teh. Mik nanyakeun ieu. Mun kumaha? Anjing nyarepis ieu teh sabaraha ieu maneh? Oh, paling cepet tuh sih. Anjing, cepet edan.
5.000 bro, 5 juta anjing. 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 Saya teh harga laptop sabaraha? Ya harganya nu sabaraha ieu mah nih? 11 juta orang baca itu teh. Yo nganjuk 11 juta teh. Nganjuk. 3 tahunan yang juga motor we, laptop 11 juta. Udah motor. Sok pikiran mah jangan nyerpis. Kira aku kok aing nyerpis anjing. Iya dina murah paling murah nyerpis 5 juta anjing. Urang pas itu kan pernah nyerpis anu di pagawean 5 juta anu kieu teh. Anjing. Nyerpis wae ge. Parah. Pikiran enak mah. Bang bingung coba nanti si Cino yang makan aku mah nih. Buah-buah mana mah keselan ya jelema teh. Cacingna kurang nabrak juga ditonyok meureun laptopna kumaha. Emang saya gitu-gitu hukul, kesian salah mencet ya anjing tah. Lalagunan. Orangnya bahasa keur maneh bet minjem laptop hayang main cacing anjing cek aing teh na HP sorangan we padahal mah ai maneh kuku hayang dina laptop cuman oh my gede meureun pikeun mah tak urang ieu urang teh kasarean depan urang bet ame keur aya status WA geuningan ieu disangkana aing bisa main laptop kitu sia teh cak heudeung anjing teu sajam-sajam acan heuh eta aing mah tinggal teh anjing mahal teuing anjing kurang 5 juta sia teh 5 juta gelo. Udah sebenarnya mah orang ge embung atuh minta tahun udunan kieu ka maneh lamun urang boga manu. Urang ge sok bae ku urang talangan heula najan unjam-injem ka. Mah ulang-ulang kitu sok pikiran ieu. Pan ieu teh keur mikiran. Bisi pajarkeun bohong tak buka. Nying cek aing teh aya gurat emang saeutik gurat nama cuman heup teu kurung sia teh. Goreng no. Ya kumaha mukana ieu. Tuh muka wae ge maneh mah teu bisa. Oh. Muka wae ge maneh mah teu bisa. Terus teh lampe ka dieu. Buka mana? Aya laptop mah bisa tah kieu. Juga mah mana ieu nu jorok mah euy. Jorokan anjing. Kan bahasa keur ngedit. Iya tingali huruf-hurufna geus rada laas angkana. Geus teu kasariri. Ai huruf-huruf mah nya atuh gampang atuh teu ngaruh ai maneh. Ya sesuai 2,5 juta ewang atuh. Urang baik kajian unjam-injem. Aing paling bisa ge cepek. Anjing, edan jauh malam-malam no. Kumaha nya aing bingung no ai. Terus 2,5 juta ewang cek urang ge kumaha? Udah anggar gede 2,5 juta teh. Bisa pakai meuli domba hiji daripada meuli laptop mah. Video-video na laptop kabeh. Video na laptop kabeh. Anu can diedit ya? Anu can diedit, anu geus dieditnya anu geus diupload aya kan di dieu paparagieun. Pikiran atuh no. Beda ku teh kudu ngomong ieu keur mikiran, pan itu keur mikiran. Teu maneh beungeutna lempeng-lempeng wae apa emang beungeut maneh kitu? Beda ku aing kudu kumaha? Nah jadi ngamaneh nu ngamokna tuh. Heuh dari dinya atuh asa ngaciga anu neken ka urang. Bar urang teh keur mikiran ieu teh. Udah kumaha nih? Terus santena kan mana oge ngilu nyoo atuh. Urang teh nyoo-nyoo nu karari itu lah urang main ukul. Urang mere saran 2,5 juta ewang kumaha? Jeung aing asa gede-gede teuing bet. Ai mah nih gede-gede teuing naon emang sakitu harga laptopna ieu 11 juta. Lamun ngomean 5 jutanya wajar we tuh. Lamun dina motor mah itu turun bro. Turun mesin ketang. Mane-mane. Bisa teh mun make layarna layar HP. Layar tancap sekalian. Jawaban eta keyboardna bisa, layarna bisa misah teu. Teu bisa atuh no. Astagfirullahaladzim. Baju bedog oge aing can kabeuli anjing. Urang mah geus 2 tahun ge tara meuli baju. Naon kewe urang mah boga milik lain lebaran unggul meuli baju mah. Mana makan menang hadiah di material.
Edan ngaruh ti material di beres selang. Dipapake lebaran selang. Lain anu baju cet teh. Ah tah we pake baju lebaran. Sieu mah anjing. Goblok urang keur serius. Tong serius anjing. Anjing serius. Aja ada alus goblok baju cet oge. Kita urang batur pakai baju lebaran halus apitek. Baju apitek gitu. Aing mah serius nano. Tah ieu kumaha laptop. Ini make baju cet anjing. Goblok. Anjing karena mangge kabingung oge anjing seuri we. Mana itu lah. Aku pakai baju cet. Aduh, goblok. Aduh, Gusti Nu Agung. Aduh. Sebab orang teh pasti minjam duit teh. Mun teu boga duit teh minjam da urang teh bersosialisasi. Sosialisasi. Ah eta. Nah we. Anjing aing lieur bet aslina bet. Jangan anjing. Ayeuna rarengatna bisa teu dilakban. Anjing. Kira ku laptop di lakban aing maneh. Emangnya kardus itu teh? Gila aja lu, no. Itu ame teu gedean rengatna sih teh. Ya mau bisa tuh. Kira ku laptop di lakban, ini asa. Boga pikiran sugan mah. Sok kumaha pikiran? Teu aing teu kapikiran naon bet. Bingung kudu kumaha tuh. Euing ka apa? Mana piraku eueuh celajak minjam ayeuna. Aya mah bet ngunyam ieu ka batur oge sarua keur barutuheun cenah teh. Lebaran kieu mah. Aku aing kudu nyalahkeun Mas Poy anjing. Sangkut pautna. Kali ge can pernah. Piraku aing kudu nyalahkeun Mas Poy. Salahkeun Mas Poy. Handoyo anjing terus. Sok pikiran enak mah. Kumaha cara Gusti Nu Agung aya wae ah. Ngadadak hareudangan kumaha? Aya eueuh sok. Ini wabong bolong pisan yang nginjem anjing. Matak cek urang ge no. Sedang nginjem teh kena kudu digantian atuh cenah. Anjing nya heueuh atuh no. Lain. Urang geus mineng ngomong ka maneh no. Terapkeun ilmu nyam injem ku maneh. Bisi maneh kapepet bisa dipake. Udah mah teh ka ilmuan atau ilmu nu karitu mah. Kan urang geus ngomong. Kemana tuh ka ilmuan. Matak lamun aya ilmu teh dengekeun, regepkeun, urang geus pernah ngomong ka maneh. Asal puguh ceritana nyam injem mah sok bakal dibere injem. Komo ka babay maneh. Moal ngamak moal aslina. Si boga obat eta teh nyeri huntuk. Tah, Lain ieu mana? nu eta teh dengan nu di apotek nu rada mahal ta. Nu warna pink. Oh. Eueuh. Kayak kurang ge nyeri huntu tambalan ku kayu putih. Ieu bae jadi ieu. Bae we. Teu laptopna teu rokona maneh mah. Nya kada digantian sabatang wae mah. Geus aya nama aing anu syukur bisa meta hampura hukul lah. Engke we digantian urang mati maneh heula talangan. Dan meni hampura gila terus. Udah geus kudu kumaha sih teh.
matakna buka heula teh laptopna tuh. Laptop mah tingali Kapan teh hurung atuh? tingali heula. Nah, tingali matakna maneh teh hurungkeun heula tingali laptopna. Tingali heula. Tuh kan teu kuna naon. Mana sih teh? Laptop nama teu kuna naon ai maneh. Mana? Itu kuna naon? Teu kuna naon laptop nama. Naon ruksakna? Eueuh, Nying. Aslina? prank deui. Anjing. Jadi anjing ah. Dir anjing kibar yang ini tuh ya. Enggak, kemana? Dia mah anjing prank-prankan we ini. Cicing diu. Guys, dia mana lagi guys? Ane asbes mah ulah dihar. Di kayak ini mah. Padahal nggak apa-apa laptopnya guys. Dia mah nggak wani muka, jadi tak apa lu ruka kenterna gitu. Kayaknya segitu dulu ya guys. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dadah.